di mana-mana jelema perih mangkena kaituna perah cenah macakar antep cenah katemong jati dirina cenah temong kamandirianana ulah diwawoy gede ngeus dewasa eukeurkeun si cepot teh gede ngeus dewasa eukeurkeun antep cenah mikir di mana-mana manusia geus ngahontal hese capek susah payah pahit getir lara barangsak kaituna kumaha berat narima kenana anu sakit dedeh ulas asih ka kaula daya deui pangeran di dunia teh lintang ti salira Kakang Semar punyungan kaula semahkeun kaula dama-damaeun kaula atuh cenah soal kakayaan da puguh kaula teh ti leuletik teh dipepene ku dunya Mas Picis kumarincing inten jumanten hoyong naon paripaosna moal burung laksana sumuhun da putri raja mah terahmena ayeuna ditikah ku bapak anu sakira regedna dicanak oge di bumi anu sakira yodna uyuhan mah teu aral oge mun kitunya istri teh uyuhan betah dawala kesenangan jeung kebahagiaan teh bisa diukur kudunya wungkul tapi kadedeh kanya bapa maneh anu blok-blokan ka teh luar biasa dawala nya nate lahir batin tembus di dunia dugi ke akhirat atuh sanajan kaula ulun kumaula kasalira da teu aya deui pangeran di dunia lintang tinu jadi salaki sarebu hitna rumatak dewek mung boga pamajikan geus yen teu mangicara ema nya kitu cing rayagan yang anu kitu pamajikan sawangsuna bapakna kumaha dituturkeun kaula teh betah keneh puraweud haseum dengan mah apan jodoh bapak teh anu awal jeung nu akhir ya eta oh syukur dumeh Bapak teh pan mawa anak sampuran satilu-tilu si cepot si dawala si gareng parantos jadi anak kaula lahir batin astra jingga dawala jeung dala gareng sugana mama sok dirungsing mah poe aduh atuh sawajarna ka indung madak-dak kadeungeun mah geuning teu wanieun nimatna kabina-bina dirungsing ku anak naon sia teh seuri nya eta dumeh anak bararaong da abdi ge mah lahir batin dunya akhirat paripaosna nya ka mah teh teu asa ka anak sampuran malahan dina hate teh leungitkeun kitu mah leungit mate indung abdi pujaeun abdi punyungan abdi semahkeun abdi dama-damaeun abdi syukur tong disebat anak sampuran ma indung abdi asli abdi putra ma asli syukur tah sanan tanya sajabana ti kitu urang teh sasat dipercaya ku masyarakat di dieu sabudereunana kampung Tumaritis desa kena Gorowong dewek teh sasatna diangkat ku balarea jadi ais pangampi jadi pupuh lemur
kepala desa sumuhun taku kituna sumuhun Pak Kades kumaha dulungan urang kapan selenting bawaning angin kolepat bawaning beja Juragan Arjuna kumaha di daerah Madukara ayeuna teh duka kamana angkatna duka kumaha nasibna teu aya beja nepi ka kiwari tak urang sawajibna warga masyarakat anu kudu milu tanggung jawab kana kasalamatanana atuh urang teh kudu we usaha mah kumaha carana tatanya kaitu jeung kadir pangaulaan Juragan Arjuna Juragan eta teh nuju alitna maka kasihna teh Permadi Permadi nya Den Permadi popondok nama Den Mardi teteh nya Den Mardi dituluykeun nama Mardiano teteh Permadian nya nah kawas orang Jawa lain asli teteh putra daerah orang Sukanagara teteh tanya we ku bahasa Sunda grepek da alus ngajawabna putra Pak Abbas teteh putra Pak Abbas Adhar eta teh Haji Abbas marukankeun teh pimpinan seni teteh DKI Jakarta mah syukur jang syukur ayeuna ge tuh nuju ngadangukeun na TV-na TV naon TV nu bade dipasikeun ka abdi siapa da kitu wae tah kitu Juragan Arjuna teh Juragan Margana teu aya ayeuna teh sumuhun kitu tah keukeur mah mikiran eta dewek teh katurug-turug si cepot ungah adat sumuhun dapat ditanya ge ku abdi cekeng kunaon aa teh atuh aang teh bilih aya kapalai aang sok blak-blakan teu perlu nyaho cenah si laing mah kitu ngaritmu maraban domaanmu duka kabungbulengan ku si seta paeh gitu gitu cigana pedah karacunan sampe pan ngesidik digentian ku hoan bager hoan mana anu sipit geuning cara abdi we da saturunan teh jeung abdi Ki Haji Mahpudin meulina ge jadi pun lanceuk teh nya ta umat kitu cing bisi aya kahayang gitu kakolot mah bebeja ulah cara bebenyi teuing da si cepot teh geus gede blak-blakan ulah sumpul salinu cing pangneangankeun ka dieu ceuk dewek bisi pajar teu diperhatikeun guru jadi kolot kurang perhatian wah apan kewajiban kolot mah geuningan nyakolakeun ngadidik nepi ka ngawinkeun eta geus kewajiban dewek bisi aya kahayang jing pangnanyakeun atawa langsung calukan ku siling ka dieu kitu ceuk indung si lain jeung ceuk dewek jing bisi hayang naon-naon bebeja ieu mah kolot indung sia nepi ka katatang ko teh ngai magrib teh panggih-panggih tina tangka-nangka we oh nya penyetak ayeuna heeh tuh geuning itu tuh jang asta jingga anak maka dia jang ya udah sahur bapak ka dieu cenah
sia dicarekan moal ka dieu calikna di dieu yeuh Kang teuing dibawa si Isar gitu nya Assalamualaikum Waalaikumsalam Sampurasun rampes ya ka dieu anak king apa mate teh papangih ka dieu ka mana wae ari maneh Wah, kapi hancur, Bapak. Tong cerita. Oh, diterima. Cuma kapi hancur. Aduh, tobat teuing anak king astajinga anak mayang nuhun cu cager. Ti mana wae ari maneh mah teh melang lain kunaon cepot perjanjian kamu kamu bisa nyerenge lainnya betul sedih jadi masukan milu sedih kain jebeng daya-daya Pak besi ayah kahayang bebeja segala rupa oge atawa ieu teh dulur dawala teh pikeun batur pakumaha itu apaan jeung kuring teh geus ngawangun loro-loroning tunggal lir geni lan huruf B lir kembang lan sarine geni ne cepot huruf B dawala kembang ne cepot sarikna dawala tuh gitu cairna cepot kuring cenah capit nyamung karunya si dawala nu kaki wali nyari-nyari heuring sok bebeja Mawi, abdi teh Bapak. Kunaon jang sok bebeja ka maju bisi hayang naon-naon oge bebeja hayu urang ka aki maneh ka itu ka sekar mume. Isin mah. Bisi rek ngojek atuh panggulikeun motor kitu ka mah. Nya. Atawa bisi hayang ngadalang nya ulah nungguan hotel wae nya numawi Bapak abdi teh pengadugi ka kieu teh kapangaruhan ku impian abdi teh teh abdi teh dibangbalerkeun ka itu dibangbalerkeun ka dieu teh tuluy kabayangkeun we eta we hiji anu kabayangkeun ku abdi teh Bapak. Oh aya problem batin nya naon jang ai kawit mah abdi teh ngimpi mah ngimpi naon jang ngimpi naon atuh teh ngimpi ngadumuncang ana nu kitu dijieun sedih ngimpi we mah jadi pikiran naon atuh ngimpi naon jang ngimpi naon puting tadi kok bejakeun aka anu jadi bapak oh ngalagu boh ngabodor situ teh nyari juga Maksakeun urang. Yo atuh da mun lila aing mah kesal. Tong maksakeun da lah. Wah, lamun digeunggeurkeun kurang kaler. Si laing teh ngimpi naon? Abdi teh upami teh lepat Madinah oge Jumaah.
10 dinten 400 kalangkung mungkin dia tanggung kaki wari mah duka wage duka keliwon ya aing ngimpi teh kitu abdi teh ke di patamanan we aya taman anu metak endah kembang-kembang warna-warni akhirnya tataman teh kurunyung teh aya istri gelis kawanti-wanti enak kabina-bina lucu teh bandang dosana teh dang dosan putri raja ay kabeh teh Noel gitu aya abdi teh ngalieu kabeh teh kadeprak diuk da isin ningaru rupiahna aduh bapak teu acan dikieun ge abdi teh teu acan menakan rupi istri anu model kitu efek teh manehna teh Pak kabeh teh kana tak-tak kana baju abdi dibedoa kalau abdi teh di piwarang ngantung bari jeung abdi teh aduh di sini ngompolan maneh ku isin-isina leper Kang eta teh cacak teh dandos da geuning ayeuna mah awewe teh di dangdosana ge kalau beki goreng patut kemudian tadi na jeding tahu bari goreng batu ratu lain cara ieu panjingkakeun ulah tetangga aing merecet kitu oh nah aka teh geus jadi idola di lemur urang di Tumaritis oge meureun da hayang nyawe geletuk batuna gejebur caina babaturan urang teh sampai wiriji teh kitu babaturan oge barang penta hungkul mah kena naon kira-kira ngerobokan baturan ge tuluy eta dina impian teh istri teh kitu kakasina teh ngeunahkeun cenah papi kabeh teh nyebutna teh papi doana sakapeung papi sakapeung empeh udah tukang lambang sok papi beres deuh teuing nya ngeunahkeun ngaran abdi teh Wirginingsih saha Wirginingsih cekeng neng teh di mana pan ieu cenah negara kaula tuh itu karaton kaula ieu teh leuh hilap deui negarana mah abdi teh hiji-hijina putri raja purti tunggal kitu kan tuluy kumaha tuluy jang abdi teh milarian di kapungkur cenah hayang pamegat anu sapertos kieu teh tipe kieu teh kitu abdi teh ora tipe aing tipe naon tipe akang mah tipe ting nah teh heueuh poek atawa tipe reu beli di babu ke aing dona terus mau boga salaki cenah abdi teh lamun teu kangkang sakapeung api sakapeung engkang sakapeung api sakapeung engkang teh apa abdi teh da dipaksa kumaha da abdi ge lalaki dipaksa-paksa teh ngadaek we hate teh eukeun da puguh normal atuh abdi ge heeh bener ja cekeng neng teh rasi teh da abdi teh isina teh tetekeun abdi teh nyarangan ayeuna teh da puguh rumah si abdi mah bokelek Kang cenah muni harum kieu salira engkang teh pajankeun teh harum awak aing teh da harum sakieu pengarna teh heuh foto mah gitu dah tuluy tah kitu iraha gerakan pendak deui diantos pisan daya teh moal ngaranna teh kakasina teh Wirginingsih tah kitu jadi abdi teh kaedanan ku impian bapak yang pagi deui kuliah tadi
abdi teh sanggup hirup abdi teh sakapeung magrib teh kapan abdi teh sok ngabantun tambang rek ngagantung maneh ya abdi burunya tapi eling deui sieun teu laksana ka manehna tapi dipikir deui pilaku makanya kudu laksana itu mah putri raja abdi mah jelema heureut pakeun pusat bahan ieu eueuh ragap teu aya tobat ting astajinga seolah-olah bit nginek pasir jog-jog ngeri buah roa ngajul bulan kuat iu ya ahli kahayang ditungtung langit kakak kahonta aku abdi jalma sangsara model abdi hoyong ka putri raja tapi dah hate mah hate karena ge hate ya karena ge hate teu bisa dipangpalehkeun bapak ka dina wae dina kongkolak panon eta istri jadi abdi teh pangna nepi ka kieu hoyong amitan kana jadi sepuh hoyong nyingkah dia lemur dek nuturkeun inung suku nah teteh maka jeung ngimpi abdi tidak mau pati-pati ngimpi lamun eueuh kenyataan moal balik mun can panggih abdi teh lukut naon ngarawi lubuk hideung jadi bodas dada antara kana bumi buluan belut jangan orai mun can kapanggih mawa ka wangsul aya anu jadi sedih terdawala emak sieuna nu mangalakeun suluh jeung cai biasana mah dewek tolak dewek piapikeun emak nyerinya teh oh nya teuing aduh tobat ting anaking dawala jadi kaedanan ku impian lancing musapeungeun istighfar jang eta oge ulah hudang syare cek teh istighfar awewe teh cager nah ieu teh bapa impian nah kaimpikeun disebut kaimpikeun nanti berang teh mikir-mikir hayang kawin yang dan teu pernah panggih jeung cikolot lamun ngimpi di jam 1 nepi ka jam 2 mah eta mah nyaan ngimpi jeung eling kaimpikeun jadi abis teh bade mios di lembur bapak anu disuhunkeun teh doa nanti bapak sareng ti emak abdi teh tuturkeun inung suku sia itu geus ngagugu maka aing ini mawi abdi dongkap teh kitu pada anu restu we nuhun anaknya kasih bapak abdi diurus ku bapak teh kapungkur dugi kayeuna teh abdi teh tiasa mulang tarima anggur berat nyuhun berat nanggung berat narimakeunana kasambung ku kanya ama abdi duwe kaki teh mah nuhun mah muga-muga bapak mah salamina ayeuna penang teh ngan gue sinu kagungan abdi hapunten tidak sangarupi karapatan tidak kabedogongan anak tidak ada doa dek BHP mak jeung bapak BHP da geus karolo teh ceuy aing mah kumaha nasibna teu mikiran dewek bae dek BHP mak bapak permios ayo ini siap kabina-bina teuing deuleu nah teh kabina-bina teuing kakang Semar cicing oh weh terus ngingki gitu itu kelembakan itu terus disiapkeun gemolan sukan teh gemolan oge geus disiapkeun deuleu itu bener luasna teh keun antep deuleu tuman lain tuman naon sia teh mang menang geus ya sana mang menang keun turunan tetepangna kitu ge
turunan ti saha jata ti bubuyutna da lain anak ucing da teh cepot teh Burung bapana. teu nalipak maneh Budak itu jangan. cing ngeunteung bapak teh atuh cing sadar nepi ka perbahdinya eta teng marut teng anak meraku kuncungan uyah tara TS ka Singapura uyah mah tetep TS da kahanap ti saha turunanana si cepot teh turunan Semar punten ieu mah ieu daya menyaritakeun turunan dewek semuanya tersadar bapak dupi bapak pangkat teh naon dan dipercaya soteayeuna jadi kuwus sapak di kampung ieu bapak teh jalmi heureut pakeun punsat bahan lieu eueuh ragap teu aya usaha korek-korecok rurupaan teu patut jeung batur beungeut bodas awak hideung cek abdi oge disebut doma teh reng-rengan bapak mah disebut tempur lain reng-rengan teu aya penciteun doma sayur ge beh ditu nah leuheung kene doma sayur teu kabagian kelas ya bapak mah doma nini we kitu teuing lamun doma nini kencar-kencarkeun mah coba eta kakolot comohon bongan kolot na bubudakeun bubudakeun kumaha dewek bapak teh ngeunteung kasep henteu ari bapak rumasa dewek teh henteu ai bapak nikah ka saha ka indung si lain putri ti mana ti negara Sakarmume putri saha nya putri raja geuning eta turunan ti dinya amina teuing tuh tetangga aing ngeprokan nih depan uju aku tau sok gitu pak baheula bapak geuning basa kapelet kumaha aduh boleh tunggu di paru catang dilumpak aya kararas baru kada teu diintip ku abdi aya kararas gapruk Siti Ragen pan harita barareuh teh pangna bareuh awak nepi ka kitu nepi ka ayeuna teh cager teh digembrong ka marang nya kitu teh harita teh jak kitu mah harita teh hari can panggih harita panjeun masa can penak jeung mah cinjang tulungan Indonesia tegas mapage emang tadi papageun dina impian tina impenan bapak ge kapungkur geuning sami anak minta tulung ayeuna anak minta tulung ka kolot kalah diusir kolot naon ngaranna cenah ka anak teh nyaah teh eueuh nu nyakinasihan kanu gedenya ku gedena kanu leutiknya ku leutikna kanu awewenya ku awewena kanu pinternya ku pinterna kanu bodohnya ku bodona kanu goreng patutnya ku goreng patutna kanu baongnya ku baongna kanu pegeknya ku pegekna tuh bener jang bener nah keketrekan mang menangkeun ka anak nepi ka gesek-gesekkeun tuturkeun sia erek da kadulur balik-balik kanan kolot kitu patut komo kadeungeun-deungeun ka anak sorangan ma punten ma abdi moal mangalakeun suluh panginten 7 minggu mah dek nuturkeun pun lanceuk tuturkeun yang bisi kumaha onamkeun bae mama dek di dieu dek mandiri dek nitah tatangga we ngalah suluh mah ja sumuhun kolot kitu teuing aing mah
dek dituturkeun teh mah jor sia obat anak ki walang mah milu nah teteh nah make jeung naha teteh segala ari Kakang Semar kabina-bina teuing naonanya teh kalau teh nepi ka kitu ampun teuing sugan teh nyaanya anu jadi anak teh kabina-bina teh bari jeung ayeun teh budak dibawa geus galedek ku kaula nepi ka lahir batin dunya akhiratnya ku anak ai bapana sorangan kitu patut Gusti ampun gitu deh dan naon teh manglawankeun lain manglawankeun atuh da kanya kadeudeuk kaulas kasih kanu jadi anak kasih asta jingga kasih dawala teh geus napel geus aya dina hate bos kahijian ya Geus masket atuh geus masket arek ayeuna nguping kasauran model kitu asa teu payus munguh disepuh teu wajar aya di bapa kasauran model kitu teu beda we kacang ningang kajang kabina-bina teuing ayeuna kaula teh bade deudeuheus Kakang jeung Rama ka nagara Sekar Bume dek nyuhunkeun harta bana Mas Picis kumarincing inten jumanten kangge pun anak kangge si asa jingga kangge si dawala bilih eta pipa majikanna teh barang penta emas palai-palai sabaraton laras ieu sanes banyol bade dipasihkeun ku kaula bade dipaksa kaula teh putri rajana asa kabina-bina teuing teh anak nepi ka kitu aya kahayang nepi ka teu bisa nulungan indung naon ngaranna kaula teh ayeuna teh rek mios ka tukang kaput dek dicalukan si cepot dek diukur cenah make jas pakai jas hujan sendiri dek didangdanan ku kaula nah sakabina-bina teuing Kakang Semar hapunten si cepot cenah make takwa pakai bener ikatna cenah digenti ulah kitu wae nya make takwa make helm malah lucu sakitu kaula nun hapunten teuing lolo di karayu wa istri kanya permios Kakang heula diuk dek dituturkeun si cepot Duh, api-api teuing. Aduh kakarai nung siapa kejeng nyeretkeun ka aing. Ma. Kumaha? Nuhun. Ulah ceuk beja. Siti ragennya ka anak sampeuran teh bisi ieu teh mangrupa kedok tapi geuning ieu meureun anu disebut mulus banglus gembleng tur salamet teh saya populasan hiji istri anu sajati sanajan ka anak sampeuran nepi ka tega rek ninggalkeun kula salaku bapakna dek melaan si Astra jingga bari jeung eta teh anak sampeuran ngandung hartinya ka anakna bogoh ka bapakna ya eta mun kana ritu moal dua matak bapak moal nyerahkeun mah sabab naon moal aya deui cara mah teh tibatan miceun memening nama eta make jeung rek bare harta kakayaan Mas Picis kumarin cingin teh jumanten rek tontonan nuhun eta teh tina kanyaah bijilna ma cing inget
bisi teu apa sawarga teh nu dewek cing ingat ieu sawarga teh diukurkeun jeung dunya eta dunya ieu bumi leras dalam ribuan kali lipat gede lagi bari jeung masa negara aya keneh di bumi dek ngadu geulis jeung bapak yuk hayang naon si cepot tong boro make jeung hayang ka manusia nu aya di dunya hayang ka widadari dibedol paing hiji saton mah teh dek mawa emas teh letik kuku teh hayang sabaraha kontainer emas Beli jeung gunungna. ampun nuhun mak nuhun kanya apa kira-kira tah Bener teh dunya kinasihan. naon atuh pangna dugi ka diusirkeun cenah mandiri-diri di mana-mana jelema peurih mangkena kaituna peurah aya peurah Menang. cenah baca antep cenah katemong jati dirina cenah temong kamandirianana Ulah diwawoy. gede geus dewasa eukeurkeun si cepot teh gede geus dewasa eukeurkeun antep cenah mikir di mana-mana manusia geus ngahontal hese capek susah payah pahit getir lara barangsa kaituna kumaha kira ku urang aja ya kira betul tingali dina Malik Yaumidin ma didinya teh mad badal bisa dua mad badal dua harakat tapi aya deui anu disebut mad tobi'i bisa dua bisa tilu teman ma artina perkara li pikeun ki maneh jadi perkara pikeun maneh teh bakal karasana di akhir lamun daek perih bohane boh goreng di akhir manusia mah karasana aya deui nu ngartikeun raja atawa nu ngaratuan di poe akhir heueuh kitu hasil tina amal soleh hasil tina bener bager teh bakal dipapag ku malaikat oge lain dipepeg hah keun antep cenah mandiri aduh ampun teuing urang lalajoanan keun cenah nepi ka pebah mana kitu mah ampun teuing Kakang Semar jadi si cepot teh bakal salamet dihina ku pimitawaheunana nepi ka ditampi ku awewena aing turun asik loba tinggal aja TV nu sia teh make jeung nyaho naon bete saha artasik asik mana datu si cepot bakal laksana tobat teuing hayang kana nempo piminantueun ampun ieu kongkorong itu gaduh kongkorong anu 100 gram bari dipasikeun ka piminantu ka minantu nuhun kongkorong anu mana anu dijual teh gede ku sigarek apa dijual mah eueuh meureun apa dicokot deui ku si cepot tuluy dicokot deui ku si dawala tah ayeuna teh aya di Pak Gade digadekeun ku si Egot keun bae Saya kongkorong domba. ayo mah urang ngaliwat teh yeuh